jasa Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira memantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kekayaan berlimpah nu luar biasa ieu nu aing itu nu aing bro dipatok bro di Jumalayah di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing oh lu nandingan kekayaanana nomor kedua Firaun teu pernah sales macan salila hirupna nya nama gagah bae sehat baik sugih aya di nyana gagah aya di nyana bener aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah ngaku pangeran jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urangnya sebenarnya mah lain Firaun bae asal diberi gagah bae geus aku mah pangeran bae aya jelema tadina susah kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus gajeun aya anak buahna atuh make lengan cek bawa tuh kadi itu ieu lain make suku noel lagi make suku trek kadi kan tuh sapat lain jing suhun geus suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia tuh udah pohara amat sih tinggal sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran aya deui kecaletot omongan tapi ku sadarna ieu mah sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang ki halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya nama tuh Mansur Husain ditangkap ya halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Siti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Siti Jenar eueuh Jenar cek dana eueuh Jenar di dunia Allah dijagaan Allah kita kaya gitu cak wali sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolong gitu Pak geus Jenar jeung Allah eta kaya tandinganna wali sanga Allah jeung Jenarna tidak kaya eta nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya halajar bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok kira ge aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres kapenting ngadoa deui tahajudnya beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah penting gitu deui napakur nya jol setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anu salam teh ka deuleu setan. Dia cek setan. Manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Unggal penting manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Aing
siap pernah aya jawaban dari Allah itu Aisyah ibadah meren geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyata jadian aya jawaban sakali aja sia terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban ukur bingung jadian terus guna baula jagain ulah ayo jawaban atuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjagsia sagilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pun ngambek urang nyeun surat aju hayang balasan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan budak aja jawaban ti eta awewe kan urang kesal cek setan teh cecep cinta bae kesal atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa pan teu kadenge sora-sora nacat nya atuh makan sulit terus pangeran atuh lah ingin mal terus lah malah kos gitu mah jajan orang aing 10 tahun nanti pangeran jan orang juga atuh ka aing mere jawaban sorak ya atau kumaha makanya ajak setan tuh babaturan jeung setan bagus gitu ya dek nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam tina impian teh maneh wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim Masya Allah nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ya Ibrahim ditangkep dilepas hatur nuhun kula kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aingnya di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan? Bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jasaman dengan bangunna setan haju pada tuh sia nurut tadi nate ajakian lah ja bener setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun cokot tolong sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan we sanajan bener ngubruskeun atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lambung maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting ngadoa unggal peuting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atuh komo murid maneh kula gelo aju kudu kumaha atuh kayakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teh henteu cekeuna teh aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ka ajal bakalna nyawa keluar paeh kamoal nangsa teh maekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh teu kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana
ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran gitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah caknya bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna nabi nu mere ilmuna wali ada langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduh anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya di jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek kira teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teh julusup ka jero hate tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim mah anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena nanaonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tek ngarifat jana ka Allah begitu penting ngadoa ya Allah ya Rabbi asa ya Allah malam kedua ngadoa di asa ya Allah malam katilu pohara jasa setan datang deh setan ngejeding amat sih kamari masih nurut guys apaan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadeng ya Allah goblok sia setan gara cicing diharap gelut saja aing pan saya jadi gagah kuari mah geus eueuh mobilan di jero hate aing motor di jero hate aing jabatan wilayah nu aya ngan Allah doang sia buang kawarah Masya Allah karya siapa aing jadi tikam siapa aing waduh cak setan jadi kos kieu ya ini setan bebeja nya ka raja setan tuan raja naon sia hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilak bae haju nya geus nganyatakeun pimplan Allah teh nya aya nya Allah nya Allah tapi kuari mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae waduh malah kula da ditikam datangan deui ku sia dipecat sia paing tina kasetanan sia poharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh kena kali itu goda lapor deui ka aing hasilna digoda deui ku setan keur Allahumma ngadak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu ka make sorana naon lah make leumpang aing bluk coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan insan aing ngabukeul nya geus wassalamun ya kecil ya kosnya we kecil isukna ke moal waka cak setan da moal waka diganggu gede-gede
helanan kain lah antep lah kacai balik dicai keran dibuka di mana ceknya sana nuturkan ya ditutup deh wah asal mah ya asal lah setan makhluk Allah iya itu makhluk sesama makhluk tidak usah saling mengganggu kadangin kan ke setan ayo sih sholat sholat sunat tahajud Allah Akbar jiban keran aja deh lah selain sholat tahajud terkuat ya kos ya terkuat ya bang agar ke walad doli dadah aja ke pemajikan aja lulus kak pencana guys keran muka deh atau keren lonceng meren kencang tadi geus tapi muka deh eta muka jeung buku mah jurig emang gak kasihan ka jurig teu isin doang gitu setan lendelekeun bae ya kakarak sakitu tapi aya nu kuat siap keran ngocor bae ku jurig sia teh sieun aing mah teh sieun boga gagah cek setan teh geus kajeun tahajud Allah plek sore ya ada sora ini teh sieun waduh kuat cek aja mulai menyan setan ini bisa beneran ini ya setan menyan kuat oge ya cek jane menyan bok ibang tuh wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus bari pocong mah ya di jero tapi ieu mah bebeneran sana mah ieu mah bebeneran sana mah enggak juga gegeran bae tahiyat barokah salat itu assalamualaikum cak setan sakitu doang encana naon urang geus kos kitu mantap digoda terus ku setan tah ieu ge kiai tahajud digoda ku setan tah eta setan mengagoda teh pohara jasa mantap Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana aju sehat bae teu pernah muriang sanes macan kos kieu segel aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran hartina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beleumeun Allah tapi ki halag mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga sesiti jenar eueuh nanaon ge jenar mah eueuh nu aya ge Allah malah ka surga ngaku Allah tapi ka surga nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka naon sih eta perbedaanana jero hate nu ieu mah ngaku pangeran ego nu ieu mah anallah sadar sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeun na Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis bisa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran urang kitu lamun urang ngaji makan empat mah ngahiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk mah makhluk ngahiji jeung khaliq bisa misa atuh urang ya Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atau kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut ngahiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kesempurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teu buatan aing dek di mana bae moal meujeuna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantap berani perang geus sieuna naon nu di deuluna Allah
mentek musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang mah ge sabulan kele dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus joren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sidina Umar kasorban sieun urang mah sorban urang dipake uling ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur iya udang nanu gede abah pacar wali urang setan diuk di luhur di dia Masya Allah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia